ketika orang hubung dunia lalu pasan baik ngeriung maksudnya dunia ceramah maksudnya dunia silaturahmi maksudnya dunia bergaul maksudnya dunia lepas tengah wujud tapi ketika dikallahkan aing mah Allah bae silaturahmi karena Allah ceramah karena Allah ngariung karena Allah kukumpulan karena Allah dunianya remparkeun kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah lepas Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah saparantosna Gusti Allah nyaritakeun tentang dosa-dosa teh aya dosa gede kabair ngaranna zina mabok ngabunuh eta nu kitu ngaranna kabair aya deui dosa teh dosa sogoir neuleuh awewe noel awewe eta mah sogoir tanu kos kitu geus dijelaskeun ku Gusti Allah tentang dosa-dosa baik anu kabair maupun anu sogoir wari instruksi ti Gusti Allah ade kudu dipatuhi ku urang kudu di tengah-tengah ku urang supaya urang aman tina larangan-larangan aman urang tina bebendu Allah Subhanahu wa taala. Cik Gusti Allah wa zarullahiral ismi wa batinah. Wallahu alamu bimaradi wa zaru jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegese taringgalkeun ku anjeun zahiral ismi wa batinah dosa-dosa nu zahir dosa-dosa nu batin. Dosa zahir tayane alaniyatahu dosa anu ngedeng kadeuleu ku mata berarti dosa-dosa jasad dosa nu patalina kana awak zahir kadeuleu ku urang nomor kadua dosa anu batin nu tersembunyi sir nu aya di jero kolbu jauhan dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zina teh zina. Lamun zahir eta dianggap dosa, tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan ieu kena sanksi hukum haram tetep di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya sebab baheulana aya hukum yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib punyana 500 tahun ka dieu seakan hukum sadaek-daek bae sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim ieulah teu beda jeung Injil teu beda jeung Taurat teu beda jeung Zabur hiji nauhidkeun ka Gusti Allah hukum-hukumna akur bae zina baheula haram ku ari ge haram mabok baheula haram ku ari ge haram terus akur-akur baik adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat kuari perlu dikoreksi coba Injilna tahrif apa henteu coba Tauratna tahrif apa henteu ja anu nurunkeun hukumna nurunkeun kitabna Allah keneh kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan
zina ketika kadele kena sanksi ketika sembunyi mah teu kanyahoan caknya halal zina teh di zaman jahiliyah kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah kuari teh aya hampir jasa mirip malah leuwih bahaya kuari leuwih jahat kuari baheula mah lamun aya anu kadele kena sanksi zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya heuh kena sanksi dicitra ambalaya tah di dinya tah di mana kiai tah di mana lah pokoknya di tah beta di tah di mana sih kawasan ku pakai kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya teu kaburu kacokot beureun gunyana ya Allah ya Rabbi ai di dia dipuri mah aman alhamdulillah artina aman teh deuk kumaha ge teu kumaha aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb kumaha buang ge di akhirat ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina perlakuan ya Allah ya Rabbi ada ringgis jasa ieu nu liar ge sakitu luar biasa lobana anu dilokasikeun ku pamarentah khusus ambalaya sarua anu geus aya anu encan aya dek dijieun deui loba geus puguh di hotel mah geus puguh tempat rekreasi mah kuari ambalaya di unggal perumahan Masya Allah leuwih tibatan zaman jahiliyah di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi lamun anu sasamaran kakarakterna naon kuari mah nu jelas nu samar masalah leuwih jahat Masya Allah matak turunlah ayat ieu wa zarul zahiral ismi wa batinah tinggalkeun kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeulean ku mata nu patalina jeung awak baik dosa kabair maupun dosa sagoir wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate dosa naon anu di jero hate dosa hayang kalem ku jelema salat hayang kadeuleuk ku tatangga salat hayang kadeuleuk ku mitoha salat hayang kadeuleuk ku pimitohaeun salat hayang kadeuleuk ku murid salat hayang kadeuleuk ku guru keur carita salat keur carita puasa kitu kene ria ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate lempengkeun Allah nu nitah salatna Allah anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah nu rek ngaganjarna ge Allah kalau bae sia tuh lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah prede abdi nun coba salatna periksa malaikat periksa ku malaikat salat taraweh ta hayang naon ta salat taraweh ta coba hayang ka aing apa hayang kalem hayang kalem kusaha baca hayang kalemna ku pimitohaeun mana pimitohaeunana mana panggil pimitohaeunana ka dinya tah ieu jelema taraweh liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawehna hayang kalem tak ku sia ku pimitohaeun cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alam tah cokot tapi mitohaeun lah nama tuh teu bisa ngaganjar anda teu bisa ngaganjar bilukeun ka ditu ka mana itu tuh itu mah seuneu ka seuneukeun di kana rangkakeun batin da batin naon deui asod batur nu maju warungna nyana nu gering batur anu maju usahanana anu bengek batur anu kabeli mobil nya nu ngap-ngapan batur anu kabeli deui mobilnya anu diopnam ieu karana hasud nu kos kitu ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyangkelik bae eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna
waris sombong udah kos gitu baik untuk tentang kototeng ya Allah mobil aja nyanana dibeli ku aing kabeli kabeh eta ngaranna sombong tak kos gitu tah bisa naon sih sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna bukan naon sih sia aing jeung aing sombong ngaranna atau keur sorangan bae rarasaan ja aing pang sugihna aing pang kasepna aing pang sagalana ujub eta penyakit batin nu kos kararit tinggalkeun wa zarullahirul ismi wa batinah dosa-dosa anu zahir mah anu kadele ku urang ku ari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun urang mah pan ku ari nu diparentah ku Gusti Allah teh dilaksanakeun nu teu diparentah dilaksanakeun dosa malulu urang leletikanana urang di hareupeun imah isuki-suki bae mantes mandi bari ngarokok aya kopi di hareup nu merena pemajikan urang cek pemajikanana bari diuk di sisi haji ke kamana teh seur bedeulean tuh nu liwat loba jasa cakeun eta nu liwat loba jasa leulekeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cakena mah meureun teu dosa eta ngomong kos kitu teh neuleukeun kos kitu tah eta ya Allah ya Rabbi nya geus kolot umurna 60 tahun nya numpuk-numpuk dosa mata doang ya lumayan da dicolok ke ku malaikat eta ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa teu kieu lah aing mah geus kolot budak ulah sok caricing di hareup kunaon emang ge lah ribet aing geus sia aing kalangan ku sia tolol teh Ki Haji sok didijak sok nyian dosa raka sia mata sia tah geus bae urang kudu nama tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuan bae teu katobatan meureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae jadi siap diuk diharap buka baju nek naon aing hayang neuleuh di jalan mending neuleuh nu sia dalah kutang buka ih sok jangan naon lain naon lain deuleuh sia mahal daripada aing neuleukeun batur ayeuna lah incuran deuleukeun di aduh Gusti Allah nu agung eta mah halal dek dideuleukeun ge masalah aya nu di jalan mah haram ajabiyah ulah di urang mah tah hesepan ku ari di Arab mah kan rada deres di Arab mah sajore-jorena di Arab lantarannya mah make borongsong pan ka dieu kadang-kadang matana ge atuh teu kadeuleuan kapan make cadar deres urang teu bisa neuleuh di Arab mah teu bisa neuleuh sejahat-jahatnya di Arab pelebah aurat mah tetep mereka tutupan coba di urang mah masya Allah tuh hese aja udah pakai jilbab aya ge jilbab sakieu sapotong ada deres geus ai ieu ditutupan ai ping-ping ka mana-mana deuk kumaha deui coba ayeuna ih geus hese bae kumaha di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa mata mah geus pasti jasa mantap kuariba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya kunaon emang bloon nya ditahan ulah ka mana nya ka mana bae kiai da si tolol ka mana bae ja kuariba dek kiai dek teh saha asal geus loba keluar we pasti bae neuleuh aurat ajupan iya hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon gitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate ketika aya beureum atawa teu melu rada deres pan encan nyanana encan ka arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir asal neuleuh nu goreng cak teh teu resep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagogoreng buatan aing
lain hayu kus ya disyukuri keadaan sia atuh kusyukuran mah ulah-ulah ngomong janjian teu becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang deuleunan naon aju kadeuleu bae pan ku urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan didinya sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tadi komo buntu make sorban sakilang make sorban bae cak hate udah seutik deui tah setik deui tah asal orang make nyere mah disingkapkeun ku urang eta kumaha alaqora zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kabelah ditunah atuh ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kabelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kabelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kabelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah inu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad-ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad bulan itu resep daek atuh aing mah ai daek mah daek we geus aing korep ustad pa geus lain ka Allah nya ge sarua lain ka Allah teh ge isharam teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleu ieu mah lain atuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nya teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadinya nama sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladan mah rada deres belah daripada diomong di ta ustad ngeboncengan si Mbak aing mah karena Allah lillahi taala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejak ini jauhan dosa ya urang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyahoi wati Gusti Allah beuh meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah miceunan hawa miceunan makruh miceunan ujub terus bae ku urang aya ti dieu ti handap ka dieu nafsul ammaratu bisu nafsu ammaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru as-sahwat al godob eta kan kudu dipiceunan ieu penyakit-penyakit batin teu kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teu resep pan eta mah ngaranna syahwat ari geus makan ku urang di omean ketika aya nu resep dadamelan Allah daek sih tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna itu bener gitu. Tapi rada deres ketika mangyan sakit tuh baik mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep baik ka Allah boga pikiran kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa najan dideleukeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud kan mantep kan mantep dideleukeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh pan urang geus terus-terusan mikiran tafakur jadi aman ketika orang neuleuh di kota nya parutih nya bagus nya laluis tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan resep amat nafsu kan tapi lamun kurang dipikir mah jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon dideleukeun jasana jan dideleukeun nyana can puguh daekeun di dina daekeun ge jaing mah teu maksud deuk naon dideuleuh atuh ngadoraka-doraka saha tadi kota nu boga pikiran kos kitu ayo coba ye sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos kitu bae ge ulah ki haji ulah lain ki haji dah bae lah ki haji na malah mah bagus sangat jeta akur jeung nu di imahnya tolol tak ki haji
coba yuk mantap kajar resep ka kota ge ka kota deh lah bukan cuci mata lain cuci mata ngerebakeun mata tita ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batin Masya Allah iya saya tinggalkeun di urang mah ye bab aurat bae di Indonesia ieu mah di Indonesia jasa di Arab mah rada deres lah di Arab mah rada diris rada mentak eta urang hese jasa ketika tawaf satu sisi urang teh dititah tawaf satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe tarolah aya ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain ketika urang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ke mazhab Hanafi nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna wudu teh jang toab jadi toab jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i toabna toab Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh-tuduh emang bodoh bae bodoh ieu cenah kula mah bodoh nek dibawa ka kuburan bae kieu cenah ieu mah hook tolol bodoh hook teu bisa sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung tawaf namun bisa nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklif dia geus ka Hanafi teu batal tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese aduh itu orang Libanon bangun irungna mancung jasa lain babacaan innal afwa wal afiyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal muwafaqata daimah kuduna mah maca eta endan mancung amatnya irungna bagus tah Masya Allah urang mananya KTP-na urang mana suratan gitu nomor HP-na sabaraha tolol tah budak keur toab kapanggih jeung urang India kapanggih jeung Pakistan kapanggih jeung Libanon kapanggih jeung urang Turki urusan toab nama babari pembatalan nama babari miceunan eta tah resep nu hese nah iya satu sisi urang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta kabeneran urang jeung urang takron yang hideung kabeneran hidung janamnya rombongan brus urang aja nya hideung bau teh budak tentu dawa urang ibadah tawaf nyarekanan batur malulu heuh sugut tanda hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum jeh kumaha anu watak hararese jasa urang hayang khusu jasa tawaf mantak nu bagus mah tutungkul we tawaf teh urang peureun bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu ditita sapira doa menta teu geus teu kudu atau baca Quran, baca sholawat. Ayo, coba dulu nu tawaf aya nu kitu jauh. Malah masuk nutur-nutur. Saya nutur. Nah, lumayan cek nya teh. Keur tawaf lumayan. Encan sae. Aja geus beres urang di masjid yuk baik ye. Pantitah nelekeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus nelekeun Baitullah urang diganjar 20 derajat nelekeun bae gitu sakedeung mah nelekeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah lah teu kadeung eta urang hese Masya Allah mantak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid Jumat geus teu eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tah ilah huwa zaruhul ismi wa batina tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deres rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tatina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratum bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu
Nah eta nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan penyakit eta. Ulah ngahayalkeun hayang jadi wali, ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin, ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan. Ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa. Hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah. Datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih. Hese. Sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina. Syarat-syarat teh loba jasa. Hiji, puasa heula 40 poe. 2, kudu miceunan segala rupa nu aya di awak. Baju ulah leuwih ti hiji bae Musa. Teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe. Eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa. Sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah, hayang kapanggih jeung Gusti Allah, syaratna loba jasa jeung hese. Ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharrasaiko. Musruk Kangjeng Nabi Musa. Tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah. Nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti, ngajauhan larangan Gusti, instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun. Kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Jol dijemput ku malaikat Jibril. Dibawakeun buruk, dibersihan heula, naik cek Jibril, deuk dibawa ka mana? Teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah. Deuk dibawa ka mana? Deuk kumaha? Henteu. Dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail. Mawa ke buruk, naik, berangkat datang ka Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana? Henteu. Gerak Allah bae mah datang ka dieu. Turun, cek kang malaikat Jibril turun. Salat, imaman Allahu Akbar. Nabi-nabi jeung Rasul ngamakmum di tukang. Nanyakeun teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana? Henteu. Beres naik. Cek Kangjeng cek malaikat Jibril. Hayo berangkat ka luhur, naik ka langit ka hiji. Nanya teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana? Henteu. Janu ditanya sama malaikat Jibril, "Man hada?" Saya. Hada Muhammad. Apa geus saya ieu instruksi? Geus. Saha ente? Ana Jibril. Aya teh dibarengan Muhammad. Geus dibere izin? Geus. Naik. Kanjeng Nabi na ditanya henteu. Kanjeng Nabi mah nanya doang, aya teh saha? Aya di mana? Henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana? Henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu. Ulah hayang kapanggih jeung Allah, ai salat henteu. Tolol teh coba. Pakai udeng-udeng, pakai jubah. Deuk ka mana? Deuk ka Allah. Woi, zuhur. Moal aing moal zuhur geus liwat aing mah zuhur. Syariat mah kos kitu mah. Aing mah geus datang ka hakikat. Waduh. Ranteh habak. Bebeutkeun. Lain kita. Ieu beda Kangjeng Nabi Musa. Dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang. Teu kuateun Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang mah tenang bae. Sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana. Begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat. Cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tadina bareng lain wilayah. Wilayah kula mangan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik we ka ditu kula mah ajur cek nya. Jadi ulah sok haju ngaleuwihan wilayah ulah. Sing hade. Wilayah tadi jaga satu cek malaikat cek Kangjeng Nabi tungguan we di dieu. Naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge. Sugan hayang henteu jata mah dibawa ku Gusti Allah teh nu mantak cek sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lainang kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teu kolong mah aya jadi aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi
lain kolong merosot bae mah kahandap mun teh menyeun bae balen nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan maripat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbak diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH teh mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayal-ngahayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate aya urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi mah teu hayangan kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah lillah ka kapanggih jeung make syarat gitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naek urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah lamun geus kos kitu tah nah eta kudu eta ieu konsepna wazaru zahirul ismi wa batin piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat mantap tobatna per detik tobat bae tobatnya per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobatnya jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat iya dek di mana bae ge kuari datangna dosa teh ya geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula kuari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukeun ka mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikeun ka abdi hak supaya abdi teh bisa neuleuh kuari nu dideleukna makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hakna sakadar neuleuh nu dideleukna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tah tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terus we per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid teu kudu di masjid tah kos kitu mah di jalan di mobil terus bae urang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat teh ping-pingna ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu tolong lain tobat blot astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh pake neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleuh makhluk Gusti abdi resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu geus moal kaburu bae ieu mah lain kitu sia atuh dihareup wah kalauna kenceng teh kunaon loba jelema tah mantep tah heureuh hese cuci mata heula
didelekeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia pada mata nu aing engke sia bakal balik ke aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta entak ye wazaru zahirul ismi wa batin carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari celi ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pajar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu itu mah Allah bae kadang-kadang urang mah tuh ieu kulantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohon ka Allahna cak Allah sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu ngenorekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipongan sagalana naon sugan bae sia inget tah ku aing ditorekeun sia aya sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager cak Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek ku mah cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaeh sia atuh kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae jeung urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur macan tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil geus sia jebut teu adil ka aing cak Allah demandak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah Allah nama biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju dibikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti teu di kitu teu dimeunangkeun hampura pan urang mah teu kitu dekeun dak sulingna teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah bodekeun presiden urang boga gitar mantep jasa masyaallah suling aya di nyana gitar aya di nyana nek mimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantep jasa ieu satuju jasa lah urang mah geus nyana bae jadi presiden lah ha irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu sengit nu bau jeung sagala rupa Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana zaru zahirul ismi wa batinah mulai ieu ndek wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi dilengkahan taneuh Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur taneuh Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tah eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah di dinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tek astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget-nginget tadi teh hampura lain deui engke ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu
Allahu akbar ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat aduh ngaco sama salat bos gitu wa zaru zahiral ismi wa batinah tinggalkeun ku arnyaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa anu tersembunyi yanen aya di jero hate wal ismu kila azina wa kila kullu masyiatin cek sakaul malain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balasanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu ya taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah ieu baka bake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bima kan bakal dibales ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman ceuli sayujzauna bakal dibales eta ceuli pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna sopo sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah nah iyalah sayujzauna bima kanu ya apa sing ade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat ye teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun tapi lamun can katobatan ieu rempan mantak lah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 ka luhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulah nanaon geus bae di imah masyaallah moal kebal deui tah ngaca geus peot kulit dikieu-kieu geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang angel sanjadan di toilan ge angel jasa henteu cara keur ngora teh jauh keneh teng kabelan eta itu mah sing ada yang sare paeh berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan paeh tah ieu barang aja guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae bareng neuleuh ka handap jai nu handap ge huisan huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa ya Allah ya Rabbi juneuleuh ka pamajikanna nah ini kurang nu dihandap huisan tuh wah itu tanya-tanya lain cobain dulu wah nu kos kitu mah lain kudu ditanya pake si dirina hebat deh tah eta urang geus kos eta sadar berarti urang geus kos asa maning ibadah konsisten urang aya mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan semal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat 2 rakaat ulah 8 rakaat sekaligus dua rakaat Allah tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys emang abang ke mana abang mau kembali gelah tuh sekolah ieu tapi tetap bagi 2 sia ngalaksanakeun store ka aing deres sakit itu guys deres karena aing hirup keneh guys jadi geus plong wes patula patel urusan usia sawah aing mah ibadah bae ka Gusti Allah beuh eta kolot mantap jasa hebat jasa mah kolot gas maghrib baca Quran atawa maca sholawat datang ka isya ulah balik di masjid
sakedeung ti magrib ka isya kuat kebalik blow on teh sikolot acara TV cara kiai eta sih di sikolot mah papegatan mantang naon jeung TV papegatan isin ke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul pan isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan manggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia kolos teh nyawa bae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ieu ka bawa bae wae geus dipiceunan ge nempel deui pan teu kudu ditanya sama ku malaikat karesepna berarti TV isin daripada ke di akhirat kurang di bang baluhan TV mending ti kuari papegatan yang TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna Siti baheula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalagaku nu kos karari itu atuh mani di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus deuk datang kaisa maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngacai geus saya ngomong dengan HSP geus lah udang-udang jam 12 Isa tak insan dia ikir cerita wazaru zahiral ismi waba tinggalkan dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebah miceunnan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat geus ngalaksanakeun tah mah ditahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau mun geus kos kitu kakarak urang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teu hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat eta teh seuneu tama dina ilmu tarekat mah kos gitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna ceuk ahli tarekat mah kudu mikiran naon kaluarna artina kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah teu pan jorek daging hayam, daging domba, opor segala rupa ngeunah amat tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules keluar nah jore amat naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta keneh mulai tak urang moal rada moal pati hayang mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya di sisi akur teh sabenerna mah orang mencari ilmu tarekat teh kos gitu jadi hese mentak atuh kiai kuari jelema kuari norekat da jala eta mah norekat zikir doang manya bu guru zikir tarekat main limbah nya aing mah ahli tarekat ngalimbah geus guru tarekat di mana di Jawa Timur kuari main partai ting bating eueuh ti dituna nu main tarekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala pan ai tarekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah ai partai nu mantak lamun aya kiai ngomong-ngomong tarekat haju nyana hancur di partai kalian salah jeung aturan teh geus kitu teh salah jeung aturan lain lalagan salah besi nyana panasaran tita datang ka dieu dek kumaha dia diajak dahar ku aing salah teh gos itu teh tah mawane tuh mata ku ari mah ahli tarekat malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan mursyid kan guru tarekat mah ngaranna mursyid geus beres menang sabulat teh dipanggil sia murid aingnya ieu mah ku ari keur ngadukung Partai Demokrat sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia teu meunang dina tarekat mah teu akur jeung guru awas ya disapa sia kan aing mah guru tarekat jadi puyeng kieu aing puyeng aing mah oh salah tak guru tarekat teh tampiling mursyid kos kitu mah lain kitu tentrem malah nganasehatan ulah pati resep teuing ka dunia nya guru tarekat mah kos kitu aja eta dunia ka mana geun ka dieu geun yang mama
kasubur kena abad guru torekat geus kitu ieu. Salah bae guru torekat teh. Layana di stop heulanan. Aya dunia nu aya ka masjidkeun, ka musolakeun, majelis taklim pasantren. Ayo kita sarukeun besi kaburu paek eta bener tah. Ketika ngabangun pasantren nu batur bendunya. Sia teu ngarti. Maksud pasantren teh lain batur anjing. Goblok sia. Guru torekat belon deui bae. Di hayangna ka nyana bae ulah ka batur. Ih, jelema tolol. Coba tak hese da nu mursid teh geus ulah guguru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana. Jadi zikir itu berarti zikir biasa bae heulana. Nah, ieu maksudna don. Ieu tati tahu wazaru zahirul ismi wa batinah. Keur zahirul ismi mah babari tapi wa batinah. Ieu nu hese ieu. Masyaallah, capek jasa. Udang dipeting teh kuarina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah. Mulai urang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang, dibikeun ka makhluk-makhluk. Maha sagala-gala Gusti. Tafakur urang ka makhluk Gusti, para rasul, para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate. Tapakuran ku urang Ahmad, tapakuran Muhammad. Luar biasa sama Gusti. Abeh naon abeh nyurup ka diri urang, abeh nyurup urang teh napakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain. Assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum. Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum. Assalamualaikum asqal asqiya ya assalamualaikum. Mirrabis samai beres balik berkat na aya cek aji podol sial kaing di bae asana ieu anu dibaca ku urang teh tadi assalamualaikum zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun kebeningan ati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna. Berkat baik apa pernah Kangjeng Nabi nyaritakeun berkat ya henteu. Malah tuh urang nu mamaca nyana aju ka berkat. Mobil teu daekeun leumpang ieu aya naon ieu panitia da teh horenganan amplop poho. Mobil teu daekeun. Barang amplop. Oh ieu kieu hadena ge can berangkat cek cenah teh. Ieu ya amplop. Jatah aju tokcer bae. Sial ta mobilnya hoan jasa. Nu dibaca kurang assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum asqal asqiya assalamualaikum asfal asfiya assalamualaikum asqal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang di maknaan doang moal nyurusup ka jero hate. Tapi ketika kurang ditapakuran tah muraqabah Ahmadiyah, muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang impleng kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng. Sipatan-sipatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj Kangjeng sapoting 2 peuting 3 peuting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya tet lelengkahan urang teh nguturkeun Kangjeng Nabi set geus moal nyaritakeun berkah setater ge langsung togjer teh mah itu saya pemuraqabah ngan hese nah iyalah nek micenan zahirul ismi wa batinah di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktekkeun coba supaya urang rada beda hirup urang renungkeun ku urang merenungkeun nu aya di urang bae heulana ulah pejauh-jauh urang bae encan guguru urang mah tarekat teh encan merenung mah teu nanaon napakuran beuh eta guru urang abuya tiloka mamana nya nama berarti geus betaheun jasa sorangan aya naon eta di dirina mah teu betah sorangan ge nyana di imah sorangan bae gawena naon beusi ke urang nurutan nyana ai nyana mah maca Quran ai urang mah nonton TV
beja tanyakeun eta si Abuya nyana sorangan men nyana memiti salat duha aju ngaji terus oke salat terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapetingkeun terus baca Quran terus reup sarek terus udang salat deui terus gitu bae jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang aju urang meuli TV buat teu mantep imah TV dua abeh nurutan Abuya teu ka mana-mana tepan tolol eta kos gitu tah. Nah, tafakuran. Eta kakarak sapangkatnyana komo Syekh Asnawi meureunnan. Eta sapangkatnyana komo Syekh Nawawi meureunanan terus dipikir ahli-ahli Allah. Nu mantak salapi bakos kitu. Lamun urang mengkol ka lain salapi, nurutan nu lain salapi. Weh kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta. Menang di mana? Di nya mah pan proposal aya pan koneksina. Sah koneksina. Si hayang emang atuh hayang waukeun atuh aing. Hayu jeung aing. Mulai itu. Asal napakuran kadinya resep kadinya arahna. Tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali. Bau wali. Digusar digeser. Nah, ieu urang mah keur carita wa zaru zahiral ismi wa batinah. Ulah resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan helananan lamun urang resep jadi pamimpin cilaka begitu urang nyalateun aing asana jadi imam sebab aing kolot efek henteu sial geus goblok aing udang-udang geus pasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol mulai ngomong dak engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam. Ulah budak tolol sia mah. Teu nyahoeun meureunana hubur riasa. Tapi lamun eueuh hubur riasa mah ji atuh keur ditunjuk bae alhamdulillah keur henteu na bae sapiran angan ganjaran jeung sholawat. Ngarentet deui bae di polisial cenah ka aing deui bae. Aduh Gusti Allah nu agung. Teh eta sapira ieu menangan ridho Allah bebas-bebasan bae Masya Allah malah mah aya embung di jero hate teh lantaran teu aya resep nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat man tawaddu rafa'ullah lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah eta tah micenan hubna tah micenan hubur riasa ketika urang hubur dunia laleupasan bae dunia lalu pasan baik ngariung maksudna dunia ceramah maksudna dunia silaturahmi maksudna dunia bergaul maksudna dunia lepas tengah wujud tapi ketika dikallahkan aing mah dekallah bae silaturahmi karena Allah ceramah karena Allah ngariung karena Allah kukumpulan karena Allah dunia nyaremparkeun kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah lepas. Ah cenah ku aing dek diembung-embung dunia coba hayang nyaho kumpul henteu. Barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul. Babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh aju kuno diana henteu atuh pas. Pan sia embung ada dunia. Aju dunia da eueuh. Atuh pas. Ya tadi lagi embung. Aing maksudnya lain gitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sabenerna mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadina datang lagi nya mah geus teresepeun ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieueukeun ketika diayakeun serinyana atuh bohong berarti jadi mah dunia una embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah masyaallah nu mantap sia deh tah ieu nu hese ge tah micenan hubur dunia micenan hubur riasa micenan hubul mahmadah micenan hubul hub ieu keur carita zahirul ismi wa batinah zaru zahirul ismi wa batinah. Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nu zahir gampang tapi dosa nu batin
Ieu nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubul eta panyakit ngaranna. Dibawa kurang ke jero kuburan, ditanya ku Allah, kunaon teh dibersihan. Nah, iyalah urang ngaji teh ya. Mulai hese orang ngaji mantap cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktekna geus ya hese kajen kuku mah ge ja bener. Nu bener teh kan disengsirikeun, nu bener teh disengsirikeun ku loba-lobana nu jore disengsirikeun. Ku loba-lobana nu jore bakal disengsirikeun nu bener teh. Tapi kana mah biasa-biasa bodoh disengsirikeun ge aing mah kieu bae. Dihina, dicaci, dibaki. Aing mah kieu bae boga patokan keyakinan ka Allah. Tapi kebal eta mah cobaan doang mulai. Boga perhitungan kan masyarakat ya urang kos kieu amat ditungtun ku kiai etanya. Asana cabrek, ieu menang itu menang, ieu menang itu menang. Nu haram ja cak aing mah. Ih, saya tahu macam itu bakal bagian. Aju orang kudu mere bae kanya nama deh. Masya Allah, jadi paksa. Yulah itulah iya tuh orang neangan nu bener yuk. Kayak gini neangan ya, set kapan? Mulai ditinggalkan kan kiai nu etat ya. Kulantaran ditinggalkan, wah beki dahsyat kalau ngomong nak. Macam. Ih, aiku Allah endek diluhurkeun mah luhur bae. Deku Allah dikahandapkeun mah handap bae kajen kuku mah emang nu nyana ilmu emang nu nyana nu Allah awas ya nyalahgunakeun ilmu nutup di luar nama pondok pesantren horeng di jero nama sekolahan di luar nama ayat suci Al-Quran horeng di jero nama poswan di luar nama ayat suci Al-Quran horeng di jero nama jabatan awas ya nyalahgunakeun ayat waris ya dijayakan ku Allah secara zahir ganti panggung pindah panggung awas sakedeung deui ngagejret sia deulekeun nyalahgunakeun ayat dipake ka Golkar goblok je Golkar mah Golkar bae kiai mah tuh ulah sok aju ngajualan ayat segala ayat di teangan sapi lah pake saka Golkar sapi koneng lah pakai kagolkan. Ini kumaha coba haju. Tangkal asal ayat tangkal dikulkan ayat diqurankan ayat tangkal hayu pakai nyayuan golkan. Moal kebel ya umur kiai deulekeun ya. Deulekeun udang-udang tinggal udang-udang. Sorban ngangsar ka hadap bila perlu tambahan deui panjang. Deulekeun sia ngeson sia kajen kumaha. Nyalahgunakeun ayat. Ji bang riba dihalalkan moal kebal ulah dilawan ki uci cenah ngaharam-ngaharamkeun sagala bunga bang sagala mal maju negara atuh aing mah urusan jeung baju negara ieu lempangkeun ku sia dorong pajukeun dia negara ku sia teu deunang ban ku sia aing mah teu maksud ngamajukeun negara aing mah ngamaksud ge ngamajukeun umat nu aya di negara supaya ulah maksiat Dasia mali lawan ya gue deulekeun ngesot ja kajen kumaha ngaharamkeun ngahalalkeun segala kredit segala naon ki uci baki ortodok ya ji atuh aing mah emang bladitun ortodok aing mah sia nu modern sakumaha kemodernan sia halalkeun ku sia dalilan ku sia gaduh sia jeung aing emang aing teu bisa ngan aing mah embung mesti eleh aing izin jadi tak kiuci jangan buka kaisin mah pagon izin aing geus sarua bae embung izin ka Allah lu kos kitu diurus-urus didebat-debat teu kudu geus atuh ngesot aya kiai anu ngahalalkeun kredit ku ari setruk ngan cai ka kula cenah bodoh iya jangan negara menda cai kaki uci jangan mentana negara-negara boga salah kaki uci salah naon tuh jangan dan aku lah ngahalalkeun kredit itu urusan jelaul yang jekai iya tuh ulun gitu mah yang dikatak sia ngatak henteu naon henteu urusan jeung Allah ayo teh geus gampura ti baheula geus gampura
memeh lahir aing geus ngampura. Ya Allah, sieun bae, anu ngajual wakaf teh. Mimiti bebe jaga kula wakaf deuk dijual jakula haram. Ih, cenah ieu mah wakafna deuk di ka pasantren haram sarua bae ulah. Bebe jalaga bau cu caringin, caka bau cu haram sarua bae. Ye, tetep bae kudu dijual. Menang saminggu buta makan. Menang sebulan stroke. Terus teu bisa neuleuh, teu bisa leumpah. Dibawa ke mana bae heran deh eta dokter cek dokter panyakitan. Pugu stroke panyakitan. Dokter Brown. Dokter tolong panyakitan pugu ka dijaga teu leumpah panyakitan eta si dokter kan salah ngana. Dokter goblok dah mah. Cek medis maksudnya penyakitan cek kan dokter mah darah bagus, kemudian atau jantung bagus, paru-paru bagus dan lain sebagainya. Iya nggak ada penyakit cek tuh ini nggak bisa jalan, ini mah nggak bisa jalan juga nggak tahu lah, coba ke orang bisa cek darah tes mungkin ini mah kesurupan kali. Dokter ya di Indonesia mah macam-macam segala percaya kesurupan segala naon. Dokter ilmu dokter baik. Yang udah juga saya juga pernah kayak gitu. Ya, orang pengalamannya nah. Dokter udah pernah kesurupan. Tak, asal salah kawas. Yeah. Lamun tadi nyaritakeun umat manusia nu yahduna bil haqi urang teh bunga lantaran setiap saat aya bae jelema anu henteu kagieung-gieung ku situasi jeung kondisi. Nyamananya nama tetap baik nyekelan hak Al-Quran terus baik kunyana dibaca dihartikeun dikembangkeun nyana mah teu sieun dihina dicaci dimaki sebabnya nama teu boga tujuan dunia hiji bae nyana mah hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Nu manta Kangjeng Nabi geus caritakeun ke bakal aya jelema anu terus-terusan ngembangkeun haq anu la yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum henteu ngabahayakeun kanyana jelema nu ngahinakeun jeung jelema nu nyulayan dina artinya na teh henteu kageuing teu kagieung teu kumaha nyana mah tetep bae nyana mah nyana bae jeung Allah setiap saat aya bae umat nu model kos kitu alhamdulillahirabbil alamin. Ieu mah deuk nyaritakeun kebalikan tinu tadi aya jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah kafir berarti teu percaya mah walladzina kazzabu biayatina ari jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah yani Al-Qur'an khusus ahli Mekah baheula lamun ditinggali tina kaumuman ayat berarti khusus urudna umum maknana. Ieu teh kan baheula teh jang ahli Mekah anu buang kawara. Kangjeng Nabi dakwahnya na teu percayaan Kangjeng Nabi mawa mukjizat Al-Qur'an nya teu percayaan maka turunlah ayat ieu khusus jang ahli Mekah umumna jang urang Cikupa termasuk pasar Kemis buah BH. Ieu masyaallah ari jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim sa Yahudi ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'an sa Nasrani ngabohongkeun ka ayat teu percaya sa Buddha sa deui Hindu sa deui seluruh kafir nu teu percaya kana Al-Qur'anul kumaha bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun engke ku kaula bakal ditarik saeutik-saeutik tarik saeutik-saeutik teh kalem teu sakaligus darjah ba'da darjah masyaallah
ditarik ke mana ya? Ditarik ilal hila karena rusak min haitsu la ya'lamun dengan caranya na teu nyaho. Kafir-kafir Mekah nu baheula teu percayaan ka Kangjeng Nabi, teu percayaan ka Al-Qur'anul Karim. Nyana dagang maju, nyana usaha maju, nyana bisnis maju, berbagai kaulinan keheureyan dunia mah maju. Maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah? Supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia. Makin maju makin terpercaya ke Al-Quran, makin maju makin ngabohongkeun ke Al-Quranul Karim, makin merasakan mayapak dunia muyah mayeh bok di joro bok di pintu halayah di tengah maka jalan-jalan nyana ke Al-Quran. Kumaha tah lamun geus bokos kitu maju. Mobil aya di aing, kendaraan aya di aing, usaha aya di aing, jabatan aya di aing, ieu istana aya di aing, awewe hayang nu kumaha ge aya di aing. Mana mungkin inget ke Al-Qur'an? Beuki kacau pikiran anak. Jauh karena percaya ke Al-Qur'an. Ngabohongkeun ka Al-Qur'anan nyana teh mantep 100%. Terpercaya sama sekali sah Yahudi, terpercaya sama sekali karena Al-Quran sah Nasrani, terpercaya karena Al-Quran sama sekali sah Hindu, Buddha, Konghucu. Kumaha tabakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saeutik-saeutik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya na teu nyahoeun. Horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti, horeng dek dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh haitsu la ya'lamun, nyana teu nyahoeun. Dibonggoy ku dunia, horeng eusina mah cilaka, siksa boh dunia boh akhirat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, teu nyahoeun nyana. Kafir. Urang Amerika datang ke Indonesia usaha janajian pabrik. Urang Vietnam urang dan Jepang datang ke urang janajian pabrik. Urang Korea datang ke urang nyian pabrik di urang teh usaha. Urang Cina datang ke urang. Urang teh dijadikan lapangan kerja, emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna, kesejahteraan rakyatna. Ulah aya nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe. Datangnya na ka urang, nyieun pabrik egle. Wara. Weh, nyieun deui ku ari cingluh. Cingluh bahasa gondrong cingluh. Cingluh. Baheula pabrik engsel, terus kabelah dieuna nyian pabrik deui kitu Pakpung Oil. PPO Pakpung Oil teh. Terus kabelah dieun pabrik-pabrik wah Malaya Cina kuari Korea. Amerika ge termasuk. Kumaha maju nyana mah. Maju nyana mah. Sebab dimodalan ku negara. Datang ke orang teh nyukut duit negara dengan caranya nate perjanjian jeung negara, langsung nyieun pabrik, meuli tanah nyieun pabrik, buka lapangan kerja. Nya mah untung ka jeung kumaha dimodalan ku urang, diamankeun ku urang, dimajukeun ku urang, nya mah ngan sakadar jadi hulu doang. Mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh eueuh. Iya sugan ieu mah pabrik mah Haji Makmun eueuh. Sugan cenah ieu mah Haji Arifin eueuh. Kabeh ieu nu si Tegwan. Ieu anu si kitu siang-siang melingseng. Anu si itu kabeh Cina kabeh. Tanah ge tanah, Cilongok nu Cina kabeh. Keptos nu Cina kabeh, kaetek kabeh nu Cina kabeh. Kuari geus Cina dibere babari Cina mah. Lantaran ieu nagara urangna babari jasa disogok tata langsung tata mah birokrasina babari jasanya maju kuari manusok gesian hotel di Jakarta teh orang kafir
anu meuli mewah teh urang kafir, restoran mewah anu dalalaharna urang kafir. Baju-baju nu mahal nu meulina teh urang kafir, sepatu nu mahal nu meulina urang kafir. Hayang awewe nu kumaha bae di Indonesia aya urang kafir malulu, kafir di bongboy. Lantaran nyana teh percaya ka Al-Qur'anul Karim. Mungkin boro-boro ngadenge Quran ngadenge azan geusnya garieungeun nya mah. Huru-hara nu kamari gara-gara azan di Jakarta ge hampir-hampir bae. Namun di Jakarta suara azan geus teu meunang. Satu ketika orang Amerika bebeza bahwa kami tidak nyaman di Indonesia sebab ketika waktu-waktu tertentu terus-terusan banyak suara azan. Mohon ke pemerintah ya mohon supaya azan itu supaya tidak terdengar. Hampir-hampir pemerintah kapancing. Hampir-hampir di Jakarta. Di Jakarta ulah macam-macam 2 tahun yang lalu hampir kapancing. Hampir teu meunang ku nurut-nurutna ka kafir. Begitu konsul jeung kiai di Jakarta. Jangan sembarangan. Kok suara azan sampai nggak boleh keluar? Emang kenapa? Ini katanya banyak pengamat luar negeri. Jangan supaya nggak ngedenger tuh bagaimana katanya tuh cak pemerintah. Atuh kalau nggak ngedenger mah gampang, cocokin aja pakai timah ininya. Berapa orang sih orang kafir? Kakara digetak gitu pemerintah kakar kohe. Bila perlu siana dicocokkan ku aing. Untung tak kiai Jakarta malah bejakeun kula ngaranna gagah. Hampir eta kos gitu. Coba lamun terus dicekel ku kafir. Ayo gerak. Ya Allah, gubernur da kafir, kahandap da kafir, engke kujana dirobah lalaunan. Acak-acakan ujian. Nah, secara dunia ya maju. Padahal sanastadrijuhum eker disungkul ku Gusti Allah diistidraj, ditarik lalaunan ke arah cilaka. Maksudnya ke arah cilaka teh deuk dikanarakakeun supaya mantep nya teh percaya ka Al-Qur'an, teu percaya ka Al-Qur'an. Ya bohong keunal nu kawari 70%, kuari supaya 100%. Terlena nya dengan dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nyana teu jauheun keur disungkun ku Gusti Allah. Mobil pang mewahna, imah pang mewahna, pakaian pang mewahna, awewe pang mewahna, pabrik pang majuna. Horegan keur disungkun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Sing ade urang ge sarua bae. Lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra. Dina kitab Bukhari caritakeun lamahum ilailai barang dibikeun ka kawasan ka Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra. Eta teh eleh haju menang Sayyidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana. Akhirna kapan istana dikuasai ku Sayyidina Umar, harta bendana gonimahna loba diboyong ka Madinah harta bendana. Segala rupa aya. Dimimiti alat-alat perang anu canggih saat eta, kendaraan saat eta panghebatna, uang dirham urang dinar loba luar biasa, perhiasan-perhiasan, berikut pakaian-pakaian perang loba jasa dibawa ke Madinah. Kumaha Kang Sayyidina Umar ngadoana? Sayyidina Umar mangadoa teh Gusti, kuari segala rupa aya ya, alat perang segala rupa aya, kendaraan segala rupa aya mewah, segala rupa uang emas dinar perak jeung segala aya. Hayang dahar teh hese, hayang nginum teh hese. Gusti besi jadi sungkunan. Ngadoa Sayyidina Umar mah ngadoana, Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan fa inni sami'tu kataqulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sayyidina Umar mah ngomong ngadoana kos gitu. Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaula ngalindung ka Gusti anakuna mustadrajan. Tidaya nabi teh disungkun ku Gusti besi ieu teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ku ayana sakitu Gusti bere hata abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia. Sayyidina Umar tuh jadi di hati
sakitu lobana bagikeun ghanimah teu hayang saeutik-eutik acan aman negara lantaran jelemana teu hayang kadatangan ku dunia tina sawarehna kiai anu bakal naon kitu ngaranna aman di akhiratna bakal langsung ka surga di mana-mana ya dunia suka imahna cerik besi dunia jadi istidraj lamun tas gariung haju aya nu mere amplop 10 juta 20 juta nya nama cerik atawa 5 juta Gusti besi ieu dunia nu dibawa ku abdi asup ka imah abdi besi jadi sungku nanti Gusti tah mantes pidato teh cerik ka Gusti Allah percis kos eta bae tiata gak pernah cerik ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh ceramah Gusti aja dibere nangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segruk cerik goblok tuh udah kuwadi aduh Masya Allah karim urang wajib cerikan teh saeutik sidina umam mah cerita besi asup ka imah dunia teh ulama anu jelas-jelas bakal ka sorga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidraj ya Allah urang mah golosor cau alhamdulillah nu kamari ge can beak golosor deui apel alhamdulillah masyaallah golosor deui kitu anggur alhamdulillah bo di imahna sakumaha toko buah-buahan haju maksudna masalah kos kitu mah jaki kiriman Allah ieu mawa sajan sakilo kan jadi loba tapi nyana bunga cilaka kudu kumaha tuh Sayyidina Umar ya Allah ya Rabbi ku abdi geus dibikenan bae ge ieu di dahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu tapi Gusti ngiriman deui besi dijadikeun istidraj bae Gusti ya Allah ya Rabbi ulah Gusti jadikeun istidraj bere abdi ulah resep karena dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya tamu urusan Gusti masyaallah Gusti kamari mah rada loba kok ayeuna saeutik Gusti sia mau goreng tungtungna cak Allah teh ya atuh ngaranna resep teh eta mah ulah andak lamun urang ngariung ngaju tadi bare berkat alhamdulillah masyaallah nuhun Gusti berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi boro-boro dibawa ka imah abdi sangkilang minum ge ngarokon teu Gusti ieu beuneuran abdi bener-bener dijaga ku Gusti 3 kali bae kieu abdi ka rumah sakit Gusti tolong tolong budak ngadoana kos gitu piisineun tuh urang mah lamun bab loba berkat alhamdulillah ba istidraj rasakeun ge dahar sanggeus dahar kemudian minum terus orang sare bisa tahajud henteu lamun eta teu bisa tahajud berarti makanan teu beres urang mah teu pernah kitu Pak alhamdulillah bu penting ada berkat subuh ge kaliwat bu mantap jasa tambah berkat tolong seuri deui goblok jasa maksudna aya jelemana kuari ge ya Allah mal jauh ti si eta lah kuduna makan merenung ketika dek di dahar urang di dahar Gusti isi istidraj lain masakanna mah bagus jeung eunah bisa moal ya abdi hudang Gusti masyaallah andai kata ieu makanan haji bisa hudang berarti bagus Gusti andai kata ieu teu bisa wallahu alam Gusti abdi teu nyaho saha nu masakna kumaha meulina make duitna kumaha teu apa tapi mamalana kan ka abdi lamun teh mah ieu duitna nu pake meulina teu beres masakna teu beres atuh pan dibikeun ka abdi sarua jeung diracun abdi Gusti ya Allah ya Rabbi nu ngomong ka situ Allah can ngadenge cili aing segede kieu can ngadenge encan nya nama huahe geus beres dahar itu bae kan bungkus deui nu eta we huk adu bang nu batur ge kunyana cek aya ge eta mah bagian abdi lah sia mah kudu pohara masyaallah eta mah ngaranna kieu berkat iya walladzina kadzabu ari jelema nu ngabohongkeun khususna lima kaumna seluruh para kufar eta teh horenganan keur ditarik saketik saeutik ku Gusti Allah aya anu ditarik saeutik istisad naek ka luhur
sapalkah satahap dok aya di luhur aya anu turun ka handap sapalkah sadarajat sapalkah dek ka handap istidrad teh ditarik setik imah ditarik ka luhur naik wa imah ditarik ka handap turun istidrad. Masya Allah urang lamun ngaji ngaji bahasa Arab hese al istidrad huwa naqlu darjatan ba'da ukhra min uluwin ila asfala wa bil aksi maksudna pindah istidrad teh setik satahap lamun dina tangga mah sanaon tangarana sanaon tah urang nentak lamun Sunda mah satetece di urang mana anak tangga mah eta anak tangga setangga itu mah barang Betawi urang di urang lawan saundak mah iku mah wong Jawa seundak gitu ih mengkonon sih mah ge iya itu mah bahasa kita apa iku bodoh saranti itu jauh lah ngomong ngisin awak bahas ya mah eta teh aya anu ti handap ka luhur aya anu ti luhur ka handap istidrad ngaranna maksudna ditarik saeutik lalaunan aya jelema ku hari ngaji lalaunan saminggu sekali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tatadina bodoh supaya ulah betah dina kabodohan rada pinter kabelah ditu lah mantep ngajina unggal poe naik komo santri mah setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu eta istidrad ditarik setik ibadah sarua ibadah ge sarua bae anu tatadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik ku gara-gara nyanana micenan karesep dunia mimiti tatadina masuk resep radal keluar ku ari mah geus ditahan teh hayang tadina mah setik rada daek ngumpul-ngumpulkeun dunia ku ari mah geus diasing-asingkeun teh hayang setik kabelah dia terus anak berusaha ular resep saya mau bisa sekaligus mungkin 5-10 tahun karakter baik biasa baik menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah jah horenganan nang Allah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha ge sakitu mah sakitu benah nu qasamna bainahu ku ari geus aya dina makom yakin ditarik ku Gusti Allah daek tak jadilah sholihin istidrad naiklah tak jadilah wali. Masya Allah ente sekaligus salaunan istidrad aya deui eta mah walladzina kazzabu ya majalma anu ngabohongkeun ka Allah kiai teh kan nu mantap dikiaikeun ke bisa ngaji nu mantap dituturkeun ku masyarakat teh lantaran boga pangaruh aya ilmuannya geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai ngimaman mangga kiai ngariung kiai nu mimpin mangga kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun ku ari mah pangaruhna rada gede manehana rada gede alhamdulillah ka mana-mana loba nu ngundang nyana lantaran dikiaikeun alhamdulillah kaambeu ku pamarentah alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat ku ketua partai sakali sasalaman 1 juta engke 2 juta ke 3 juta kaditu namanya luluh bungahnya na dibere duit kos kitu ge teh nyaho asal usulna eta nyana ti mana nu sabenerna ti mana henteu penting mah aya bae tah warinya na ditita kampanye nae ka panggung langsung dulur nggak nurut ka sadeui lamun lain ka kiai aturan tuturkeun bae kula ye ieu melalui pertimbangan Al-Qur'an waqaf Al-Qur'anul Karim ieu nya ulah salah pilihlah tah ieu Golkar lantaran Golkar mah bisa pakai nyiuhan iyalah golongan karya nah yuk nggak nurut ka sadeui urang keur ngabangun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teh nyaho
nu kamari di kiai-kiai kuari rada bau kiai si kitu. Kamari mah hebat dasa aya kiai. Di situ aya para kiai. Kiai eta hebat. Kuari mah kiai si kitu. Beda tuh. 2 kali kiai. Kiai kitu deh. Kiai gitu tuh. Kuda-kuda bagus 2 kali. Kuda-kuda bagus. Handle tak bagus gitu mah. Tapi kiai bagus. Bahaya ya mah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ngagesle. Kuari kiai anu asup ka partai, kiai asup anu ka Golkar terutama deulekeun di Kabupaten Pandeglang, saksian di Kabupaten Serang, Ambalaya di Kabupaten Tangerang, sepengalaman kaula kula di Bandung, di Garut, di Tasikmalaya. Eta teh anyana teh bunga nu dibere mobil, nu dibere motor, nu dikemekakeun. Kemudian nu dibangun majelis talimna jeung pondok pasantrenna. Eta teh keur dibongbroy di sidrat ku Gusti Allah. Horenganan sanastadrijuhum keur ditarik setik-setik, dibetot. Mun tadi mah teh handap ka luhur jadi solihin, teh handap ka luhur jadi wali. Ku ari batiluhur nu tadina kiai jadi ku ari kiai. Ngagejrep blek handap nu ngaji tutup tinggal banyak suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia lain kitu pagaweannya di istidrad ku Gusti Allah. Santri baralik plak tinggal kuari mah 2 tingkat 3 tingkat majelis talimna loba gede tapi nu ngaji kuari mah pondok pesantren 2 tingkat santrina beda ngomongna ai kamari mah macalab jatun lamanawiyatun wa tutanawa samayatu kuari mah lain deui kotok negeri Pak ini ganti sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri sabaraha pondok pesantren anu kuari eta teh di istidrat ieu ayatna ieu bacakeun di hareupeun Kiai Mui, bacakeun di hareupeun Kiai Golkar, bacakeun di hareupeun kiai anu sok di partai. Yo, walladzina kazzabu bi ayatina. Jelema-jelema kiai anu ngabohongkeun kana ayat, ai ngabohongkeun sakaligus henteu tapi menyalahgunakeun kana ayat. Sanastadrijuhum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik min haitsu la ya'lamun nya mah henteu nyahoan dengan cara teu nyahoan horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur kuari geus aya ngagedep le di handap tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teh di kiai nya nama marah padahal mah santri teu boga pangajian deuk kumaha tuh tapi tetep bae lamun teh dikiaikeun marah goblok sia kiai aing teh kiai emang aya santri kiai boga pangajian henteu mana tuh hayang kiai bae tetep dipertahankeun ku aing bae pan ai kiai mah meureun boga pangajian kiai boga santri eta kiai aya majelis taklim aya pondok eta ngaran kiai aya santrian kuari mah santri baralik bubar kabeh haju kuari majelis taklim lagi geus seueuh haju nyanana magahan ngaji geges henteu haju manehna tetep bae hayang di kiai-kiai eta kan disidratkan ku Gusti Allah bacakeun ayat ieu ka kiai modal kos kitu maksudna kumaha abe merenung nya aing ieu datang ka kiai kuari ge encan ngarasa salah bahwa nya asup ka Golkar ku goblok-goblok da kiai eta ku tolol-tolol na kiai tol tidak muka hatena tidak pan aya anu sadar masyaallah nya padahal mah ilmu patul muin aya di aing tafsir aya di aing tapi boro-boro batur aing ge teu make berarti aing ieu meureunanan ka hijab ku Gusti Allah dihijab iku nafsu aing kamari meureun aing ka partai Gusti hampura Gusti mudah-mudahan abdi kapake di Gusti tah mah tolol mah ka situ sanastadriju teu daekeun malah kuari mah geus dagang kiai nage boga warung tapi tetep bae lo mun ditanya mang haji ka mana goblok mang haji kiai tolol sih mutu nyaho beurna marah kene bae marah eta sanastadrijuhum ta tegas jasa ieu ayat tegas jasa tegas jasa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun masyaallah
Istidrat Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Baheula keur boga pondok pesantren salap mah manehanna pada santri aya 10 aya 20 sengit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake haji mun aya riung-riunganna tuku batur teh ya gitu naon ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh malah loba anu teh diijabah lantaran ngarasa capek karena Allah ieu tapi seungit lalaunan ngagesernya na jadi muitak mui sibuk mobil jadi boga padahal istidrat imah jadi bagus padahal istidrat kuari mah make calana dan lain sebagainya padahal mah santri balik pengajian eueuh nyana teh gupak dirinya keur istidrat ditarik dikahandapkeun set jante min haitsu la ya'lamun emang teu nyahoeun ieu dengan cara teu nyahoeun nyana ge teu nyahoeun tinggal introspeksi urang aing sih cerita kenapa diturunkeun ya Masya Allah kari bisa etik jelema teh nu sekarang itu tapi lamun haji ingat lah oh lain jalan aing ya oh lain jalan aing lempengkeun deui boga kalakina oh cenah alhamdulillah barang asup di partai mah ieu motor-motor bae mah boga motor istidrat kamari mah ngan boga motor doang cenah keur jadi santri biasa kuari mah barang asup ka Golkar mah jadi mobil istidrat merekan dihandap mobil istidrat siapa aing ngahina baca kiai ayat walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum eta mah jang kafir aing mah lain kafir lain naon ieu mah lain kafir mah tapi ulama salafus salih ieu teh ya ngajelaskeun lain ka kafir bae kiai nu nyalahgunakeun ngabohongkeun ayat anu tatadina ayat teh jangan ridho Allah ku ai pake neangan apansa neangan posoan neangan berkat ieu ayat sanastadrijuhum kiai anu ngariung hayang berkat tadi bere tulis di hadapna berkat istidraj beres aduh ai mah lain istidraj ieu anu belah dieu mah raja istidraj rajana aja setan geus jadi raja pandangan kudu istidraj ge raja parah urang lamun digulak-gilak saayat bae ge ya karim masyaallah horenganan Masya Allah istidrat tuh Islam mulai orang jadi kiai ketika aya dunia suka imah orang tah iya dunia mun duit teh mamun makanan teh ama tenden urang na diuk we di meja renungkeun ka Allah Gusti ieu teh duit istidrat apa lain istidrat teh naikkeun abdi ka luhur apa ngahandapkeun abdi ti luhur ka handap abdi kan teh apa ieu duit teh ti mana usahana naon nyana renungkeun ku urang teh ieu mah teh pamarentah mun ti pamarentah mutlak tah mah geus tah mah ngagejretkeun kadaya ku ceuing sia